Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ya. Ayo tapi Kak. Urang ngejulukeun ya. Ayo. Mang Atep keur naon dieu? Gawe na kong sisi balong. Keur teu paruguh di lemur teh batur, mending di dieu sabari nepol lauk. Heeh, bege sarua mata kageget yang jalan-jalan ka sawah. Terus ayeuna urang rek naon di dieu? Naragong sisi balong dieu. Ya daripada teu paruguh mah, mending urang tatarucingan ya. Heuh, hayu rek saheula. Geus Mang Atep heula we atuh. Rek naon tatarucinganana? Boga atuh tatarucingan mah. Urang bari teu ya, pindah yeuh. Belah ditu mah ieu, belah di mah panas. Hayu ah. Tadi dia mah geunang hiu, naon di dua pemanasan. Ayo atuh Mang Atep, naon tadi teh tarucinganana? Jelema naon anu pangbodo-bodona di dunia ieu? Ya jelema gelo atuh. Lain salah. Jelema diajak ulin, dibere dahar, dibere duit, sedaek. Lain eta ge salah. Ya terus naon atuh jawabanana? Heueuh taluk. Jelema anu pangbodo-bodona di dunia ieu teh aya dua. Ya terus naon hiji-hijina? Nu kahiji tukang delman, nu kadua tukang angon munding. Nah sama kayak gitu, kumaha tah? Rek tempo kumaneh eta tukang delman. Emang kumaha kitu tukang delman? Ari awewe nu galeulis sareungit di tukangan, ari bujur kuda di hareupan. Terus ari tukang angon muning palepas mana bodona? Tah ari borohona tukang angon munding mah ari dahar jeung asin, ari daging sagede kituna ditumpakan. Kumaha maneh we ah. Tugan urang mah nu bodoh teh nu diomongkeun hungkul, geuning maneh ge sarua bodoh jeung tololna. Geus lah, ini mah bagian urangnya nu nanya ka maneh. Sok, nek nanya naon maneh ka urang? Naon nu panas-panasan di dunia ieu? Tah jawab, sok naon jawabanana? Panon poe. Ah, salah. Heuneu atuh. Lain eta ge salah. Tadi mah mere pertanyaan pas nu pinter. Terus taon atuh jawabanana? Anu pang panas-panasna di dunia ieu nya eta poe maneh dina luhur seng tengah poe ereng-erengan bari ngadurukan jeung minum kopi panas sabogoh maneh direbut batur. Kalian siana diduruk ku aing. Lepok sia tah eta anu panasna. Oh, sia kakaknya urungkeun aing, dengan koplak sia mah.